Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak, patepang deui sareng Ibu Amel dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna Ibu bade ngadugikeun pangajaran 2 nyaeta ngeunaan kaulinan. Di dieu aya 3 rupa kaulinan nyaeta aya oray-orayan, aya bakiak, aya oge sondah. Tadi hideep geus maca kaulinan ucing sumput, hideep oge geus kungsi miluan ucing sumput. Teu kungsi miluan oge ari nempokeun ucing sumput mah kungsi merenya. Ari hideep kungsi miluan sondah. Ayeuna mah mending sondah we yuk. Tangtu we sondah mah kudu di tempat anu lega. Mimiti urang nyieun kalangna heula. Aya sababaraha hiji rupa kalangna oge, geura ilikan gambar anu ku Ibu didugikeun. Nah, dina molahkeun kaulinan ieu aya 2 rupa kalang sondah anu biasa digunakeun ku urang sarerea. Nu kahiji nyaeta aya kalang sondah pasagi panjang, aya oge kalang sondah anu nyungcung atau kalang sondah gunung. Nah, pami ibu guru mah kungsina anu kalang sondah pasagi panjang. Nah, memeh main hideep nyieun heula kojona tina talawengkar atawa kenteng anu peupeus. Nah, kojo teh nyaeta sapertos kieu. Ieu mah nyarupaning batu ipis. Tiasa oge talawengkar atawa kenteng anu peupeus dibuleudkeun janten ieu teh namina kojo. Dina rute sondah nyaeta aya oge aturan-aturanna. Nah, janten engke murang kalih ku Ibu dipasihan terang carana. Nah, carana nyaeta kojo ieu disimpen di batu anu kahiji heula. Nah, saatos kojona disimpen, urang engklek atau jengke kanu nomor 2, terus katilu, terus cabrek ku 2 sampean hideep. Janten 4 sareng 5 teh ditincak sasarengan. Terus engklek deui ka 6, teras oge engklek deui ka 7 dicabrekeun. Teras ka gunung ieu atau nu nyungcung ieu nyata kanggo area istirahat. Nah, saatos kitu hideep teh balik deui ka angka 7 sareng ka 8 dicabrekeun. Terus ka angka 6 engklek deui, ka angka 4 sareng ka angka 5 dicabrekeun deui nyaeta ku 2 sampean, teras ka 3, teras ka 2, terus candak we si kojona gitu. Nah, saatos anu ka hiji dicandak, teras hideep alungkeun deui si kojona di angka 2. Pami kojona tos di angka 2, berarti hideep kedah ka angka hiji heula, terus ka angka 3. Angka 2 nama kedah dilewatan ku hideep teh. Teras we sapertos kitu cara mainna teh. Terus aya oge aturan-aturan dinu permainan sondah. Anu kahiji nyaeta kojo teu kenging nyentuh atanapi ngeunaan garis anu di dieu. Terus kojo oge teu kenging kaluar garis. Mun urang atos ngalungkeun kojo, pami misalkeunna atos di angka anu ku urang bade disimpen misalkan di angka 3, teras urang malah ka angka nu dieu ka kaluar. Nah, teu kenging eta teh nya. Teras oge sampean urang teh teu kenging nincak kotak anu dicicingeun ku si kojo. Misalkan ieu kojona di hiji, urang teu kenging nincak hiji, tapi teras we ka 2 sapertos kitu. Teras anu katiluna, sampean urang entong nincak garis. Garis mana wae teu kenging, janten kedah aya di tengah-tengah kotak. Anu kaopat nyaeta area kotak anu ditincak ku 2 sampean teh nyata mung 4, 5 sareng 7, 8. Anu hiji 2, 3, 6 eta kedah ditincak ku hiji sampean atanapi engkleknya. Teras oge anu kalima teu kenging nincak si kotak anu aya kojo musuh urang. Janten pami aya kojo musuh urang di kotak anu kaopat, urang teu kenging nincak kojo nu 4. Sapertos kitu barudak. Nah, lajengkeun deui kana nuliskeun kalimah. Nuliskeun ngaran jelema dina kalimah dimimitian ku aksara gede. Contoh,
nami abdi tisna. N di dieu alit, A di dieu alit, T di dieu alit. Nah, nami saurna atanapi ngaran jelema kedah ngangge dimimitian ku aksara gede. Janten nami ieu, nami di dieu teh maksudna kata depan atanapi kata anu dihareup nyata kedah ku huruf gede. Ena ageng teras nami di dieu nami tisna ieu kedah ku huruf ageng gitu. Teras rerencangan abdi Yayan Mulyana. Rerencangan di dieu nyata Erna alit, abdi di dieu alit, Yayan di dieu alit, Mulyana di dieu alit. Janten rerencangan di dieu kan mangrupa kata anu aya di payun, janten kedah huruf ageng, abdi alit karena soalna aya di tengah. Yayan Mulyana itu nami jalmi, janten kedah dimimitian ku aksara gede. Coba urang latihan. Ku ibu di pasihan contoh nyata nu kahiji. Nurul sabangkuna sareng Sartika. Nah, kinten-kintenna di dieu nurulna kedah alit atanapi ageng. Mun kedah agengnya sareng Sartika. Sartika oge nami jalmi, janten kedah ngangge huruf ageng. Salajengna Dani sabangkuna sareng Iwan. Dani di dieu nami jalmi sareng aya di payun, janten kedah huruf ageng. Sareng Iwan. Nah, Iwan di dieu nami jalmi kedah ngangge huruf ageng oge. Nu katilu Lilis sabangkuna sareng Rosita. Lilis di dieu oge nami jalmi sareng aya di payun, janten kedah ngangge huruf ageng atanapi aksara gede. Sabangkuna sareng Rosita. Nah, Rosita di dieu teh nami jalmi, janten kedah ditulis ngangge aksara gede. Coba hidup latihan halaman 20 genep di nomor 4 dugi ka nomor 10. Kumargi nomor hiji sareng 3 ku ibu atos dicontohan, janten hidup kantun ngalajengkeun. Salajengna nyata Bumi Santi di Ciberem. Nah, janten barudak selain nami jalmi, nami tempat oge kedah dimimitian ku aksara gede. Misalkan contohna Bumi Santi di Ciberem. Bumi di dieu nyata aya huruf nu dipayun kedah huruf ageng atanapi aksara gede. Santi di dieu nami jalmi kedah aksara gede oge. Di Ciberem ieu teh nami tempat, janten Ciberem ieu teh kedah ngangge huruf aksara gede. Anu kadua nyata enjing abdi bade ka Garut. Enjing mangrupa kata anu aya di payun kedah huruf ageng atanapi aksara gede. Abdi bade ka Garut. Garut ini nami tempat, janten kedah ngangge aksara gede oge. Coba hidup latihan halaman 27 nomor hiji dugi ka nomor 10. Salajengna nyaeta nuliskeun aksara sambung. Salin kana aksara sambung bari benerkeun cara nulisna. Janten di dieu lepatnya nomor hiji Wawan urang Bogor. Wawan di dieu hurufna alit, Bogorna oge alit, janten ku urang nglereskeun. Wawan di dieu ngangge huruf ageng sareng ditulis ngangge aksara sambung. Sapertos kieu. Nomor 2 Bumi Dewi di Jalan Sukajadi. Bumi Dewi kedah ngangge huruf ageng, kumargi B di dieu aya di awal aya di payun, sareng Dewi di dieu nami jalmi. Teras di Jalan Sukajadi di kedah ngangge huruf alit, sareng Jalan Sukajadi kedah ngangge aksara ageng. Prak pigawe sapertos contoh. Nah, coba hidup latihan halaman 28 nomor hiji sampai ka nomor 8. Sakitu anu tiasa ibu kapihatur, hapunten upami aya kalepatan. Mudah-mudahan hidup sadayana tetap sumanget ngerjakeun tugasna. Mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.